Urang lamun nyaritakeun perperangan teu jauh tina percaturan-percaturan. Catur teh diikhtilafkeun dina ilmu fikih, cek sakaol menang cek sakaol henteu. Nu meunang ketika neuk nyaritakeun strategi perang, para polisi, para abri main catur, di dinyala aya taktik-taktik perang. Nah, melalui catur-catur ieulah dipraktekeun jang dipraktekeun di medan laga. Oh, masalah. Tapi lamun catur-catur henteu jang perang mah haram. Lalagaan komo teu mah bu, adu kekuatan catur aju pake musabaqah atuh haram. Haram da bakos kitu mah. Termasuk di Garut. Di Garut eta kapan sababaraha kiai loba anu baroga penca, neuleuh pencana teh geus lain ti jelema. Neuleuhna teh di embe, nu matak embe Garut teh lain lalagaan guru penca urang Garut. Embe teh guru penca urang Garut, mal dibejakeun ku kula kiai-kiai da kula mah nyaho. Nu geus maot aya, nu hirup keneh aya. Lantaran eta zaman harita bae tahun 81 embe teh hargana embe adu 25 juta tahun sakitu ku mah wallahu alam. Embe adu di Bandung diadukeun. Tah, kiai mah kiai tilok meul. Bismillahirrahmanirrahim. Dina masalah perang Badar anu dibantu ku para malaikat Allah turun ti luhur langit dengan berkuda, berjubah, sirah dibengket make sorban hejo, pedang huthet, bahasa anu henteu kaharti ku para sahabat, bahasa-bahasa dilenget-lenget teh lain bahasa manusia. Singgulimpanglah musuh-musuh Allah. Tercengang para sahabat ningali gerakan-gerakan bala tentara anu tidak terketahui. Ternyata horenganan sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun bantuan Allah melalui malaikat terbukti. Menanglah para sahabat walaupun kuantitas anu saeutik menghadapi bala tentara prajurit anu sakitu gagah jeung loba. Instruksi ti Gusti Allah untuk orang-orang mukmin. Lain bae waktu perang Badar, tetapi sepanjang masa datang ke kiamat. Sebab ieu ayat diturunkeun teh sabada perang Badar tur bahasa anu umum. Lain bae jang sahabat-sahabat anu ikut di perang Badar, tetapi untuk keseluruhan umat muslimin. Iyalah larangan melarikan diri tidak pertempuran. Ulah saeutik ge urang ngejat ninggalkeun medan laga. Ngabunuh teh termasuk kabair. Tetapi ketika Allah ngainstruksikeun kudu dibunuh model had jeung kisos, malah jadi ganjaran. Leuwih-leuwih ketika urang ngabunuh di medan laga. Urang ngabunuh hiji ganjaranna luar biasa, 2, 3 makin loba nu dibunuh, makin luhur martabat jeung pangkat urang menurut Allah. Kagagahan teh tampilkeun di medan laga dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Sok urang boga kekuatan zahir jeung batin kerahkeun di medan laga. Surga. Menang luhur agama. Ialah kekuatan Islam mah terletak pada perang.
nu mantak disingsieunan lah kafir nyieun gerakan-gerakan teroris eta buatan kafir nu asli nama angkatan perang Islam ketika perang ngalaksanakeunana supaya ulah arasub Islam Amerika nyieun teroris khusus bae ka jelema-jelema anu nyieun huru-hara diteroriskeun Indonesia teu saeutik anu diteroris-teroriskeun makin caru kuari di dunia teh mana tentara Islam nu asli mana teroris mana ISIS anu gadungan wah acak-acakan sarieuna di Amerika di Inggris di Jerman di Jepang arasub Islam sebab anu kaluar di dalurinya na Islam eta adalah galak jahat Islam eta adalah ternyata sangar tetapi setelah ditelusuri ku ilmuwan telusuri ku jelema-jelema cendekiawan termasuk para pastor di Amerika di Inggris coba aslina kumaha setelahnya nyaho teu kagok Paus Paulus asup Islam Benedek nu aing teh nyaho ngaranna tus asup Islam jeung loba-loba deui pastor-pastor selain daripada eta nu asup Islam setelah dicek ke negara-negara nu mayoritas Islam nyana ngecek ke Indonesia sebab Indonesia mayoritas Islam setelah dicek ternyata damai di Indonesia Islam ternyata indah loba orang Inggris orang Belanda asup ke Indonesia untuk meneliti keberadaan Islam Indonesia ternyata damai indah loba nu asup Islam teliti deui ke Mesir ternyata di Mesir damai loba nu asup Islam coba teliti ke Suriah anu kuarikeun mujuna perang aslina kumaha ternyata aslina Islam damai loba anu kuari arasub Islam itu lain lalagan ribuan dengan penelitian manehana. Nah dengan kejadian kamari dengan demo damai kamari ribuan masuk Islam itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu keur carita perang dilarang urang keluar ti barisan perang dilarang orang ninggalkeun medan laga walaupun kumaha bae ketika orang keur hutet perang jeung musuh ulah sekali-kali orang ninggalkeun arena ninggalkeun lapangan perang ulah iyalah instruksi ti Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema anu arariman para mukminul idza laqitumul ladzina kafaru di mana aranjeun kapanggih jeung jelema nu kafir hai mukminin di mana anjeun adu hareupan jeung para kafirin teh anu kapanggih ku aranjeun teh zahpan halna ngesod nu dimaksud menyerang majaz kulantaran orang-orang kafir anu loba nyana lempang anu berbarengan sakumaha tentara anu dilatih sakitu lobana lantaran lempang barang percis okos budak anu esod-esodan gancang tapi kulantaran bareng ret kos nu ngesod mentak dina Al-Qur'an dibahasakeunana zahfat maksudna kunaon orang-orang kafir nu perkumpulanna loba ku loba-lobana sangkilang cepet seakan-akan lambat ainu lambat okos nu ngesod geus padahal nyana memburu ka musuh kafir musuhna muslim mukmin musuhna kafir mukmin maju kafir maju
kulobana kafir nu mararaju terlatih nyana kadirna okos anu apung-apungan usad esoda. Instruksi ti Gusti Allah, wahai para mukminin di mana bae ayana, Timur Tengah, Eropa, Amerika, Australia, termasuk di Asia, Indonesia, andai kata berhadapan jeung kafirin fala tuwallahumul adbar, sama sekali umat ulah ditinggalkan mundur saeutik-eutik aja maju. Eueuh konsepna Islam kudu mundur eueuh. Teu pernah Islam teu pernah mundur. Boro-boro agama Islam atuh. Pabrik memperjuangkan limbah paeh ka dieu. Geus sabaraha jawara nu paeh memperjuangkan limbah. Teu nyaho itu bau nya nama terus. Eta ona masih keneh deres ieu mah awewe. Memperjuangkan nu bau. Masih keneh siap golok hutet. Orang Indonesia mah geus kos kitu bae. Pantang mundur teh lain lalagaan nya. Pantang mundur komo agama mah. Asal ku kiai na disetelkeun berangkat. Geus teh nyaho itu bau nya naon. Ditanya bae ge golok di asa, ka mana sih aing mah teu berangkat bae ku kiai. Maksudna naon? Nyaho ieu teh nyaho. Itu jawaban naon? Berangkat bae geus. Emang kos gitu di mana-mana ge kos gitu asal pemimpinna ngainstruksikeun geus. Emang lamun urang menghadapi kafir, ulah mundur. Sebab kafir mah diberesieun. Cieun. Di Irak eueuh hiji acan anu mundur kabeh. Maju. Sekalipun nyawa taruhana jeung teuing eueuh konsepna. Islam kudu mundur sebab minal kabair. Urang keluar ti barisan perang kabair, dosa gede, cilaka. Ulah. Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Abu Hurairah ngajelaskeun. Cak Kangjeng Nabi itanibu as-sab'al mubiqat. Ngajarauhan narejen kabeh kada 7 perkara anu ngarusak. Olu cak sahabat ya Rasulullah wa mahunna naon sih nu 7? Golek cek Kangjeng Nabi asyirku billahi jisyirik. Sihru jeung sihir eta termasuk kana sab'ul mubiqat. Kabair. Qatlun nafsi allati harramallah illa bil haq. Ngebunuh jiwa anu teu diinstruksikeun teu dititah ku Gusti Allah, kabair. Uklur riba, kabair. Ambalayah wari riba. Timibiti gincu ke roti riba kabeh. Sepeda motor mobil ibah riba kabeh. Sabul mubiqat sing hade eta kabair. Masyaallah. Wa uklimal yatim, ngadahar harta yatim. Kabair. Terakhir wat tawalli yaumaz zahfi, mundur keluar tidak barisan perang. Ieu kabair. Ulah. Kubaha lamun mundur. Wa may wallihim yauma idzin dubura. Sabai jelema anu mundur ti barisan perang dina poean ngahareupan jeung para kafirin mundur ka tukang faqad ba'a bi ghadabin minallah. Eta jelema babalik mawa bebendu Allah, dibenduan ku Allah. Wa ma'wahu jahannam, lamun geus bendu Allah tempatna neraka jahannam. Wa bi'sal masir, panggoreng-gorengna tempat babalik adalah neraka jahannam. Ulah hareupan we paeh sah menang luhur agama. Jeung teu pernah aya anu mundur ieu Islam teu pernah. Islam konsep lamun geus dititah ku Gusti Allah fala tuwalluhumul adbar. Lamun maneh adu hareupan jeung kafirin maka awas haram kudu mundur. Geus lamun mundur berarti maneh ngalaksanakeun kabair. Teu pernah aya nu mundur Islam.
boro-boro nu boga pencaboga permainan dididik model abri jeung polisi cangkilang jelema nu teu boga naon ge wayah ngadu mah ngadu bae los Islam eta kos kitu Islam diboga gagah dibere gagah ku Gusti Allah geus alhamdulillah ieu negara urang kan lain negara Islam tapi kan ngomong Islam mah pohara jasa gagah kakakarak aya anu culetak-celetik bae geus sararudang ti heula bensin geus deuk dibabawa pan ku jana korek api deuk dibabawa ayo sia geus tinggal tunggu instruksi doang di Indonesia di mana-mana ge kos kitu bae tah Islam Masya Allah dibere gagah ieu geus alhamdulillahirabbil alamin tah instruksi ti Gusti Allah ketika mukminin berhadapan jeung kafirin maka awas haram kudu mundur salengkah ge ulah mundur saeutik-eutik aja lamun mundur Allah bakal penduk lamun geus penduk Allah jahanam lamun urang di ka jahanamkeun geus panggoreng-gorengan tempat balik jahanam maningan ditarokeun jawab urang jangan luhurkeun agama Allah di masjid bang benar-benar keluar bae leutik deui ge keluar bae leutik deui di keur di majelis semua benar mantap keluar bae di majelis tanya siap-siap perang atuh siap bae tah ieu di urang ge lamun diajakan perang kudu lain jiwa perang atuh moal kaangkat anu ngajak perang teh kudu berjiwa perang lamun kabari urang diajakan anak wajib pendit tita demo umal hiji acan nu milu tapi kulantaran Habib Rizik anu ngajakna atuh mari ilu kabeh jelema diajak berekonomi ku Abu Rizal pasti mari ilu tapi diajak berekonomi ku wajib pendit pugunya lagi hutang melulu adek atuh kumaha anu ngajakna jelema makajen ku kumaha ge lamun diajak ku panglima perang urang siap ngadenge gitu panglima Gatot urang teh lain lalagaan terbawa urang ku bahasa-bahasanya asana Indonesia teh gagah jasa aya jelema hiji Gatot bae ge aya hiji tato hiji bae ge tato tatito urang senep jasa ieu mah keur carita naluri teu bisa dijaga-jaga kajen ku kumaha ge nang Allah eta kajen ku kumaha ge kitu teh aya hiji Gatot asana menang padahal mah lamun perang wallahu alam kunaon eta ku gagahna bahasanya ku capetangna bahasanya ku bangun dinding haling bahasana i gagah we urang kabawa ku jana padahal urang mah dididik pencan teu mawa senjata atuh urang mah boro-boro nembakeun mawana ge nyaho ka bawah henteu make sapatu mun urang dipake sapatuan abri atuh bisa ngalengkah nyaho henteu tapi ngarasa gagah we urang siap mun diajak perang ku jana daek urang tapi diajak perang ku si eta engke heula ku badu ngajak jadi maksudna nu ngajak teh kudu geus benjiwai lamun encan benjiwai atuh bisa nah diajak ku Raja Salman kabehan ka Indonesia boh namu 1.500 can pernah aya jelema namu 1.500 negara mana kapal mawa sorangan, mobil mawa sorangan, nyaul bae mawa sorangan. Aing geus teu kudu ngariweukeun sia Jokowi. Aing mah masyaallah eta Raja Salman. Ulin nyana ka Bali. Itu bener bae betaheun. Ternyata banyak susu cenah di sini. Belum tahu dia. Indonesia pohara. Embung balik Raja Salman betah di Indonesia. Embung lamun teu loba urusan mah nya moal balik. Ternyata ramai saja di Indonesia. Sarareungit urang Indonesia mah. Masyaallah nambah deui nya 3 poe. Eta ge ya tadi narek nambah deui samingguan eta bae pamajikanna jangan bos. Lamun Raja Salman embung balik di Indonesia betah di Indonesia embung waka balik pantas sejuk di Indonesia mah jelema ramah makanan ti mimiti comro aya kabeh toge segala. Emang di Mekah aya comro malah aya.
Di urang mah bangsa comro, cangro, sukro, are itu bangsa kupus are itu kan. Babari ngaranana. Di urang ku araraya kan. Nya bala-bala ge nya kageteun bareng ngadar bala-bala. Wih, hada ismu bala-bala. Lu aneh deh dibere empleng. Aduh beda jeung empleng India caknya nah di Mekah ge loba empleng India boda segede nyiru. Jadi urang mah empleng segede kieu leutik. Kunyana di sambual-sambualkeun bae. Indonesia bempahara jasa. Mang Ipinang pajar korma lain, Bos. Masalahnya nah. Atuh datang dikeremus bae Pinang sama Bos. Aduh, pajar korma aju akunya nak. Ya Allah, ya Rabbi, Raja Salman. Teu aneh, lamun Raja Salman ka Indonesia, haju betaheun pantes. Sebab naon? Deuk kumaha teu betahna tuh di Indonesia mah kaya raya sejuk dan lain sebagainya. Nu aneh, nini nu ka Mekah embung balik. Balik ya napa? Ceurik cenah barang datang ka Jidah teh begitu untuk titah balik teh. Henteu cenah nini manuk di dieu bae. Nini bari teh henteu nini mah betah aja sayang di dieu bae. Maksud hayang di dieu bae di Mekah kunaon hayang paeh di dieu nini malah kajeun teuing. Atuh naon teu pokona geus pokona baralik begini mah betah jasa di dieu kajeun paeh di dieu ge deukeut Baitullah. Sadajan di Jidah ge nagara Baitullah deukeut Kangjeng Nabi. Geus ini mah betah jasa geus di dieu cek naju nuleuh kiai kabeh pacar kiai meureun urang Arab makar jubah geus engke ini di dieu bakal nang dikuburna jeung kiai cek teh ieu si nini kumaha lalakonna ieu hese geus dinasehatan tita balik embung kapal geus teh berangkat nyana embung naik tetep nini mah kajeun paeh di dieu ge ridho cek teh tapi aya nu pinter teh kiai Nini hayang paeh di dia. Nini bisa henteu bahasa Arab. Teu cak kan malaikat teh datang ka nagara sesuai jeung nagara-nagarana. Lamun di Indonesia malaikat mautna make bahasa Indonesia, lamun di Arab make bahasa Arab. Iya kan malaikat dek nyabutna nyawa kan nanya heula kan ini kumaha lamun malakal maut nanya haju nini teu bisa jawab mal paeh-paeh nih mal paeh-paeh banyak ye tuh mal paeh-paeh malaikat kebingungan isi urang mana cak cenah atuh balik bae cak nida eleh nya sia tak kiai bisa biasa deh aduh cak kiai balik nya tuh ayo balik. Oh nyada carita bae jeung incuna hadena ya kiai nganasehatan cakeuna. Aturan mah nini moal paeh-paeh. Emang kurang teu malaikat pan di ditu membahasa Arab. Nini makan bahasa Sunda. Aduh mana geus kolot mana teu paeh-paeh cakeuna. Cak incuna blow on si nini ya. Jadi betaheun ada di Mekah. Masya Allah lah ini instruksi ti Gusti Allah ketika mukminin berhadapan jeung kafirin awas ulah mundur sasiku ngejak sajengkal ulah illa mutaharrifan liqital kecuali mundur teh tujuanna majang merangan deui ieu mangan sakadar makidatan wa huwa muridul qurrati sakadar taktik doang padahal mah nyana endeu kembali deui dina pencama ieu teh ngan sakadar cungcat cingcet doang lamun dijotos teh kapan urang teh bisa nahan make double cover atawa ditahan ku urang endek dikaluarkeun endek dikajerokeun atawa endek bobodohan siga anu eleh padahal mah urang endek ngarekeb plerna taktik
Pencaeta kan lamun geus hese amat mah kadek-kadek itu kan ngaguling hep bae. Nah, mulai. Namun orang Indonesia gelut jeung urang Arab tiba lagi urang Arab eleh bae. Lantaran lengkahna gede haju urang Indonesia mah kapapalangkakan haju dicekel pelerna. Eta tiba heula kos kitu bae tah. Urang Arab mah janggo. Cekel pelerna. Oh, pajar kalapa ku nya. Illa mutaharifan likital. Jadi ieu bagat sakadar taktik dong nyingcat. Oh masalah. Lantaran dina gelut urang adu kekuatan pencage kos kitu. Maju. Ieu perang sarua. Au mutahayyizan atawa bergabung ke golongan anu loba muslimin. Jana minta perlindungan, lumpat lain salumpat-lumpat tapi minta perlindungan untuk kembali nyerang. Ya perang mah ya kitu kajen kukumaha ge. Nu jelas urusan mundur sakadar taktik masalah, nyincep sakadar taktik masalah. Tetapi lamun mundur beneran ulah ngan lamun mundur dalam rangka taktik untuk mengadakan penyerangan balik masalah. Geus ieu teh taktik perang kos kieu ketika urang perang terjepit urang wayahna urang mundur nyieun kekuatan deui kemudian urang serang balik. Urang lamun nyaritakeun perperangan teu jauh tina percaturan catur teh ya diikhtilafkeun dina ilmu fikih cek sakaol menang cek sakaol henteu. Nu meunang ketika hendak nyaritakeun strategi perang para polisi, para abri main catur di dinyala aya taktik-taktik perang. Nah melalui catur-catur iyalah dipraktekeun jang dipraktekeun di medan laga masalah. Tapi lamun catur-catur henteu jang perang mah haram. Lalagaan komo teu mah bu adu kekuatan catur aju pake musabakoh atuh haram da bakos kitu mah. Termasuk di Garut eta kapan sababaraha kiai loba anu baroga penca neuleuh pencana teh geus lain ti jelema. Neuleuna teh di embe, nu matak embe Garut teh lain lalagaan guru penca urang Garut. Embe teh guru penca urang Garut mal dibejakeun ku kula kiai-kiai da kula mah nyaho. Nu geus maot aya, nu hirup keneh aya. Lantaran eta zaman harita bae tahun 80 hiji embe teh hargana embe adu 25 juta tahun sakitu ku mah wallahu alam. Embe adu di Bandung diadukeun tah kiai tilok meuli embe adu sebab teu boga duit. Nu elehna dipenta tolol tah kiai. Nah nu elehna sarua bae ieu nu eleh dipenta dibikeun ku nu sugih bawa ka imah dipetakeun di jero imah ku kiai nu bisa penca. Engke diadukeun ku jana cara ngudagna, cara ngaduna, cara kuda-kudana, cara keketna jeung sajabana eta diala. Termasuk hayam ngadu kotok eta sarua. Ngadu kotok eta sarua. Urang makan ngadu kotok teh kan saukur duitan. Garut mah lain, deuk dideuleu kumaha ieu lamun kahandapna kahandap kumaha, engke macokna deui kumaha. Terus siapa nyahongan ngadu kotok doang sih atuh. Kepecus kos gitu. Di deuleu numantak Gus Dur hebat. Lamun orang Jawa Timur adalah kotok jago hebat. Jajeun kuku bage bisa diadukeun. Urang Banten soang. Orang soang mah kajun panjang beungeung na tilok diadukeun soang mah. Kan kaliwatan wah. Kebe aya naon-naon ka handap, mari macok-cok bae. Sial da Gus Dur. Aya ka hadap deuk macok. Orang Banten eta kos gitu. Teu dibere japuk bae teu jalan orang Banten. Cak Gus Dur ya, almarhum. Taktik-taktik perang teh seperti kos gitu. Tak jaraga orang Garut. Orang Garut pantang mundur. Urang Garut pantang mundur jana mah. Jana mah mun gelut eleh. Moal haju geus bentahampura moal jana mah. Engke sia ku aing keur salat elos babuk ku aing. Tolol urang Garut mah. Tilok-tilok eureun nya mah engke diharahan bae kajen ku kumaha ge.
teu bagus orang Garut eta. Kan ai urang mah per-peran Jakarta, Tangerang, Banten per, mun menang mun eleh-eleh geus-geusan. Geusan Jakarta besi, ngadu eleh-eleh geus sasalaman beres. Hebat kasalaurga urang Jakarta. Dia tuh geus-geusan bae, Tangerang sarua bae. Serang Pandeglang gelut-gelut geus eleh-eleh berarti per urang Garut henteu. Urang Garut teret tikam geus ngahek-hek mal aya minta ampun mal aya geus sudah balik batu. Ayo sia iraha sia gua dibongohan sia gua ayo sia keur salat bahkan saya jelema bisa pencatu keur salat ya sia huluna jeger eta urang Garut eta mantak mat peci urang Garut tuh loba lakon Kartoswiro di Garut sarua bae PKI ambalaya di Garut DI di Garut melulu ya pembunuh darah dingin Garut lain lalaga kurang-kurang nama kawin jeung urang Garut ge moal kuat kurang berapa kudu gagah Garut sia yang serikeun aing bagaimana wa bayyalihim yauma idzin duburah sajelema anu mengo ngejat keluar ti barisan perang mundur faqad ba bi ghadabim minallah nyana berarti balik bawa bebendon Allah anu bakal ka neraka jahannam illa mutaharrifan liqital kecuali nyana nyingcet mengo untuk merangan kembali au mutahayyizan atawa untuk bergabung jeung golongan anu kuat untuk minta perlindungan oke bakal nyerang deui masalah tamakos kitu lantaran ieu teh horenganan nu mantakula mundur hakikat mah lain urang lempang nu ngalempangkeun mah horenganan Allah urang diuk anu ngadiukeun mah horenganan Allah nu mantak ulah mundur sasiku ulah ngejat sadepa kudu dihareupan hakikat baja lain urang Allah pibuktieunaana kurang kumaha dicontohkeun ku Gusti Allah perang Badar anu saetikan ngan sakadar 313 galawan 1000 anu luar biasa lamun ngandalkeun kekuatan manusia matu pimanaeun horenganan lainang urang nu mantak ulah mundur ketika urang berhadapan jeung kafir lobaan kafir hebat kafir terlatih urang saaya-aya lain urang nu perang Allah ulah sieun ketika urang ngandalkeun kekuatan urang kemahiran urang, kamonesan urang, atuh sapira urang. Tetapi pasrahkeun ka Gusti Allah lain urang. Urang eueuh ka aya lainang urang. Setelah aya gerak-gerak urang lainang urang. Diuk urang lainang urang. Nang Allah ketika urang berangkat menghadapi kafir, pasrahkeun ka Gusti Allah sehebat apapun kafir pasti eleh ajeun kumaha. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ai urang ku ari teh eleh bae lantaran urang loba muatan urang nyieun partai Islam petilu horenganan ngabohong urang nyieun partai PKB Islam orang ngabohong di partai bae geus ngabohong langkah-langkah urang di imahna mah karakeun dakwah horenganan teu kawin teu kumaha tuh ngabararohong bae dia kumaha ngabong jaal haku na mana hak lah jangan nage teu ngalaksanakeun hak jalain dakwah dakwah Islamiyah haul akbar lain nyeun keuntungan buktina mantes maulidan ribut panitia mantes rajaban ribut panitia berarti kan henteu jaal haku moal menang kajen kumaha ge urang kakarak dipraktekeun di syiar bae geus kos karari itu komo praktek perang mah lamun geus diilai kalimatillah menang sebab dibantu ku Allah sote lamun jaal haku namun teu hak moal kajen kumaha ge
Nah di zaman kamari ieu geus ulah zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabiin mah, zaman para wali songo kamari ieu menang ja'al haqqu hakna ditegakkeun ku mana tanpa aya implik-implik jeung tanpa aya muatan-muatan. Kuari lamun urang muatan-muatan agama di Indonesia lain lalagaan neangan nu bisa ngaji cendekiawan, lain lalagaan loba jasa, nu tasawuf loba jasa, nu torekat loba jasa, ngandelkeun bahasa-bahasa torekat jeung tasawuf luar biasa. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten ngadenge torekat loba. Masa sih torekat haju ka dituna menta proposal? Torekat mah anti proposal. Masa sih ahli torekat haju hayang diondang ku presiden? Torekat mah anti berdampingan jeung presiden. Masa sih ahli torekat ngadaharan ceuhil ti pamarentah? Anti ahli torekat mah ngadahar duit ti pamarentah. Geus gurat batu haram. Jang beuteng ahli torekat kudu didahar, kudu ngadahar, diwadahan, di beuteng ahli-ahli torekat. Wati ditu nama iya mah torekat betas bae we gocrek we. Teu dibere duit bae ku bupati marah, kudu nama mun teu dibere alhamdulillah salamet aing. Teu dibere duit bae ku polisi, alhamdulillah kudu belu kudu nama alhamdulillah salamet aing. Ieu mah ahli torekat teh ujung-ujungna duit keneh bae. Bohong berarti lain torekat nu kos kitu mangarana. Lain torekat supi, torekat sapi ka bokos kitu. Iya asal torekat tuh babari torekat masa torekat ilu di partai ti dituna emang teu beunang ai kos kitu mah cenah atuh ahli torekat mengasingkan diri atuh da kumaha cenah ieu naon kada syiar agama ulah ngomong lain nang sian nang Allah. Ahli torekat boga cara sorangan ngembangkeun agama melalui kemurnian batin, lain kudu haju ancul-anculan di partai, lain kudu ancul-anculan di organisasi. Haram ahli torekat bakos gitu. Lamun masih kena torekat ilu-iluan kos gitu, rantai sama ahli torekat kos gitu. Rantai bae geus gusur, asupkeun ka sumur cor, ka sumur parem cor beres. Ulah kena hudang deui. Itu kos gitu. Dah, endeu kumaha aja al hakna atuh aya muatan partai. Endeu kumaha aja al hakna atuh aya muatan organisasi. Mentek ceku lagi bingung di Indonesia teh anu didengekeun dengan NU doang. Apakah memang NU eta syara aja lain? Ketika aya ru'yat lain NU ku nagara henteu didengekeun. Lamun memang ieu kitu samunairen geus teu wajar, kajeun teu wajar ge nyana dek make nyukum bae Amerika padahal teu bisa. Nyieun rumus sorangan di Indonesia kudu nungguan ti Amerika bae. Percaya ka Amerika mangga bae. Tapi kan wake buktikan kuari ulah neuleuh derajatna sok buktikan dengan derajat sekian bukti henteu kuari mah wake bae kok ieu nagara henteu ngadenge Muhammadiyah ru'yat teu didengekeun HTI ru'yat teu didengekeun naon kitu ngaranna cakung ru'yat teu didengekeun hiji bae NU apa bener jasa NU teu bisa kitu kulang teu bisa kitu iya atuh hiji bae kebenaranna ja'al haq nu jelas ketika bener ketika salah henteu. Sebab naon ngabogaan argumentasi hiji sieun ka Allah. Sebab dinya berat ka NU. Iya tuh mun mah NU lain sara komo NU nu kuari mah. Ai kabelah ditu nama atuh tabe urang wo Kiai Hasyim masyaallah karim. Gus Dur masyaallah nu kuari masyaallah sarua bae. Masyaallah na sarua. Dina hartina henteu terlalu ngabaguskeun, terlalu ngagorengkeun. Bener aku bener salah henteu. Kitu bae urang Mas, bae boga kitab sarua bae. Nah, lamun geus berat di organisasi lain tarekat nu kos kitu manganana. Manja kabawa beban ahli tarekat tilok aya beban sama sakali. Hiji bae ka Allah, beban manusia eueuh, beban dunia eueuh, nafsu dewa hiji aing mah ka Allah. Sabodo sia dek nuturkeun dek henteu aing mah aing sama sia. Beres geus. Pancena kitu amat aing mah dikitu bae kan. Ya coba aing mah cenah mau nuturkeun sanu ngajak atuh. Ingat tengah ajak kayak aing ka surga sia sabodo pancena kitu amat aing mah kitu bae. Lain kos kitu ahli tarekat teu pernah aya beban hiji we ka Allah aya beban-beban boro-boro beban-beban organisasi partai jeung sagala jabana kakarak boga beban ieu bae ge ieu cincin jadi beban bahaya cincin jadi beban bahaya
baju jadi beban bahaya ahli tarekat teu pernah aya kebebanan ku cincin ku baju sebab naon besi paeh lamun keur paeh kapan malaikat kapan setan nyahueun ka karesep urang setan mawa cincin ini cincin bagus cak setan teh Kifudoli iya cincin bagus iya cincin ayam maudatan iya cincin teh urang mangkane keur makhluk kaluhur kahandap kalau lantaran orang resep kana cincin dibawakan ku setan orang kagoda ku cincin ahli tarekat teu pernah kagoda ku nu kos kitu make bae henteu bae besi paksar karatil maut ji aya beban pumpal pengpel sagala jas sagala naon setan mamawa jasa urang kabita oh iya lantaran aya resep di jero hate henteu bisa dilegitkeun bahkan jadi beban setan mamawa jas engke urang keur sakaratil maut di kieu-kieu jasna lamun aya nu hayang mobil lain ngadehem sia istighfar lamun mama lamun coba ayo bawa mobil setan kan ngabuktikeun mobil urang kikiran mobil dipake kahayang ku urang makanya urang keur sakarat naudzubillah min zalik ulah aya beban Allah geus cuman tetep kudu make aturan-aturan hartina ngaran mah bertarekat tapi icikibung di urusan kos itu lain ulah ngan moal mantep ka Gusti Allah moal manteng dengan bahasa keren moal usul bahasa kerenna moal boga rasanya dina ibadah sakadar kebanggaan tarekat horenganan jadi siksa. Saeutik jelema nu ngomong tarekat padahal disiksa ku Gusti Allah. Sebab naon? Jadi kata kaburan. Tarekat mah ngan sakadar jiwa sorangan nu nyahonangan Gusti Allah. Ulah kanyahon ku pemajikan aca. Boy mah kartuna geni Haji Supendi ahli ruhani. Beuh, da. Aing mah muringkak bulu ngadeng. Wah, ditulis di handap tarekat anu. Ini mending diseret teh pokos itu. Ih, kumaha. Nah. Berangkat menghadapi kafir teh ulah disangka urang. Urang boga kakuatan lain urang nu Allah, lempang urang lainang urang nu Allah. Horenganan nu mantak menang ge lain urang. Allah geus ku Allah. Cing kumaha? Ieu nu bakal selanjutna. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muslim dan ngariwayatkeun sabda Imam Muslim anna Rasulullah ing satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku wajib Kangjeng Rasulullah li ashabihi kada pirang-pirang sahabat Kangjeng Rasulullah lamma ata Abu Ubaidah samang sategasa pagi Abu Ubaidah bimalil Bahrain kalawan ngagawa mali harta Bahrain cek ucaping lafaw abisyiru pada barungah sira kabeh umululan pada ngangen sira kabeh mayasru kuming barang kang ngabungakeun yama kuming sira kabeh fa wallahi maka supaya insun demi Allah mal faqru akhsha alaikum waradana utai fakir iku kang leuwih den benlen pikawadeni ngatas sira kabeh walakini akhsha alaikum antum sata alaikum dunya dan tetapena insun iku di insun ngatas sira kabeh nyata den babarkeun ngatas sira kabeh apa dunya kama busitat ala man kana qablakum kaya oleh dan jembarkan ya dunia ingat sewong kang tetap ingat sewong kang anayaman ikut tetap ing dalam sadurungnya sira kabeh tunda pisuha maka pada kitu maka pada andi gini sira kabeh ing dunia kabeh tunda pisuha kaya oleh andi gini man kabeh ing dunia patuh likukum maka garusak ya dunia ing sira kabeh kama ahlakatsum kaya oleh garusak ya dunia iman kana goblakum. Imam Muslim
ngariwayatkeun bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios ka para sahabatna tika Ki Abu Ubaidah sumping nyandak balil Bahrain cik Kangjeng absyiru baru ngaharanjeun kabeh aya harta ti Bahrain urang bagikeun pasokan harta tetapi kudu dipikir-pikir ku aranjeun kabeh naon anu ngabungahkeun ka aranjeun kabeh ketika urang menang harta urang bunga urang menang bagian harta urang bunga baik eta dibagi dibere atawa urang dagang kemudian untung gaji dan lain-lain sebagainya jujualan harta loba jadi kabungahan cak Kangjeng Nabi rempa jasa kaula fa wallahi maka demi Allah mal faqru akhsha alaikum ta aya fakir teh leuwih dipake karempan terhadap aranjeun dibere fakir mah teu terlalu rempan teu terlalu sieun teu terlalu khawatir walakin akhsha alaikum tetapi kaula leuwih sieun leuwih rempan terhadap aranjeun kabeh antur sata alaikum dunya dimuyah mayehkeun dijembarkeun di ambalayakeun dunya kama busyitat alaman kana goblakun sakumaha dibabarkeun dijembarkeun dimuyah mayehkeun dunya ka jelema anu memeh aranjeun kabeh tidinya berkompetisi paheula-heula neangan dunia paresep-resep akhirna raribut ku urusan dunia patuh likukum kama ahlakatsum ngarusak dunia ka anjeun sakumaha ngarusak ka kaum-kaum nu memeh aranjeun nu rempan ge perebut dunia cek Kangjeng Nabi urang jeung keluarga aya 12 kakak adik kemudian urang teu bararoga cukup saaya-aya damai teu pernah ribut malah silih tengok aya jang dahar maneh aya jang sore teu aya tah dibere fakir mah jadi kahalimpuan jeung tatangga urang sederhana itu sederhana ka masjid bareng balah lamun boga silih seblok silih teplok baheula mah ieu kula panen dangdeur tah ngasaan ih kula ge panen jago ngasaan halimpuh hirup silih bere silih teplok cek bahasa Sunda nikmat kamari urang keur zaman agraris Masya Allah nikmat anu luar biasa santri lamun usim jagong kabeleteran kabeh ku soleng-soleng na bae mah ih lain lalagan usim kacang anu kences na bae mah kabaki kok mau usim cabe kararesakeun usim cabe santri harita meureun aya 300 mah zaman almarhum aya zaman kula leutik keneh Haji usim cabe Masya Allah santri di sisi gigir nu mere cabe beuh pohara jasa nyambel cabe soel cabe sayur cabe kang ising-ising cabe mahmurna pohara ih keindahan hirup zaman sararusah teh ya kabayang keindahan hirup di zaman susah aya tatangga nek mindahkeun imah teu kudu hararesep pada marawah halu kabehan nu nurunkeun kentengna nu nurunkeun rengna jur ngagotonganna teu kudu diberena naon asal dibere cai bege jeung bangsa kitu boborosan geus ngeunaheun bae dipindahkeun babarengan di kumaha masang reng babarengan eueuh nu kieu kitu ke kula mah moal bisa lantaran ka sawah ke kula mah bagian sore eta teu kudu aya bayaran
masang reng asal tukang basma nuduhkeun doang kenteng jeung saja mana aju aya papiliuna ge ngeunaheun di dinya sahabat darariu geus ngeunaheun jasa nyadiakeun cai sakumaha biasa kolot baheula indahna baheula sumur hiji salembur ku kabeha nikmatna pohara jasa teu khawatir cek Kanjeng Nabi ketika keayaan fakir keayaan susah lantaran kabeh saling memperhatikan jeung silih teplok kedamaian jeung keindahan terletak pada jelema-jelema anu kekurangan yakni ku kafir nikmat luar biasa urang menang ngalawan Belanda karena urangna fakir urang menang ngalawan Inggris karena urangna fakir henteu pernah aya perhitunganna naon berangkat bae kuari mun perang masyaallah beratku mobil can beres kreditanan beratku motor can beres kreditanan beratku imah can beres kreditanan malah pamajikan ge nu hiji dikreditkeun waduh tah batak cek Kanjeng Nabi bal fakru akhsha alaikum fakir mah teu leuwih dipake karempan ku kaula walakin akhsha alaikum tetapi ne kaula mikarempan ka aranjeun kabeh antum satu alaikum dunya dimuyah mayekeun dunia bro dipantau bro di juru ngalayah di tengah imah ambalayah di jalan di mana-mana dunia kama busitot ala man kana qablakum sakumaha dibabarkeun dunia ka jelema nu manemeh aranjeun kabeh akhirna atau kompetisi terus kala tuda pisuha atuh liku dunia mah kos kitu bae ada yang jadi DPR ribut kabeh, yang jadi lurah ribut, yang jadi gubernur ribut, yang jadi bupati ribut, dunia. Ieu dagang limbah, pabrik aya hiji ribut di pabrik eta, dunia. Ieu aya awewe, ieu hayang ribut kabeh, dunia. Dunia mah kabeh kira ribut. Yen yayasan ribut dunia. Lamun dunia mah motifna ndek pondok pesantren ndek naon dunia ribut bae kajen kukumaha. Di pondok pesantren ditinggalkeun ku bapana kakana jeung adina diribut eta teh dunia di jerona. Dunia teh di jerona. Nu aing hayang teu kabagian, nu ieu hayang teu kabagian, nu aing hayang hawak ku sorangan bae, nu aing dunia, baik keunggulan, kemuliaan, keagungan, dunia. Lamun geus sepi tina dunia kakarak damai. Geunah. Nu mantak di masjid ribut bae ge di masjid ribut, panitia masjid ribut, dunia. Teu eureun-eureun. Panitia masjid kudu ribut keneh bae heran aing mah ongko di masjid tapi ribut goblok tolol boloon kumaha aya di dunia ribut di desa mah ribut wajar di masjid hulu siata dunia ribut kan jadi gugu beta biang kelah di dunia. Masya Allah karim tadu batak si hade ya dengan dunia hiji-hijina dunia orang hirup di dunia mah lah waktu ku Allah diayakeun mah dunia mah aya bae jangan galobakeun dunia Allah nu nyaeutikeun dunia Allah dek disuburkeun dibere hujan subur dunia mah aya bae urang hirup di dunia moal kaluar ti dedeleuan jeung dedengian dunia hate urang nu kudu disepikeun tina dunia. Ulah tulak ta'aluk kana dunia hampang gerege ka Gusti Allah. Ulah duniaan di jero hate urang ngaji hampang, deuk kukumaha ge salat hampang duniaan. Kiai mal ngariung anu moal anggo entul. Maksudna ieu kiai anu aya unsur-unsur. Kunaon emang kiai mah? Henteu. Lah asada berkat tuh malah gede kan. Kiai galedeg teman. Blon teh kiai. Teu kecuali aya alasan-alasan lain eta. Salah. Oh, lamun diundang kuno sugi mah baheut di setengah bulan kene geus telepone. Ya undangannya mohon. Tolong. Diundang kuno susah mah kiai inget emang undangan malam naon karena malam
emang keke dileleula. Aduh eueuhan ja tulisanana ge. Sial tah budak tolong. Dunia mal beres. Nah, ieu terjadi Jakarta acak-acakan dunia. Nu mantap kuari. Unggal kabupaten acak-acakan dunia teu beres gaturna. Loba ketimpangan dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah anu dipake karempan ku Kangjeng Nabi. Fakir terjadi kekhawatiran, pasti ngahiji. Tetapi ketika dunia dibuka ku Gusti Allah, dibabarkeun, dijembarkeun, dimuyah-mayakeun, iyalah biang keladi. Keributan adalah terletak pada dunia. Nu mantap bisakeun setik-setik gerage. Ulah terlalu melirik kana dunia. Hampang. Sokra bisakeun. Aduh cenah kumaha cenah kiai? Atuh kudu belajar. Mun boga duit 10 juta, 9 juta. Tah, sia. Sia aing mah 1 juta bae. Menang deui 10 juta, bikin deui. Aing mah 1 juta bae geus aing mah teresep. Menang 3 kali loksun. Lain kitu atuh. Tah mah loksun. Nah, kunani jadi ngalamun bae, boga duit dibikeun mereka batur, aing haju ngalamun bae teu kuat otak aing. Kita kusaha tolol. Aya carana lalaunan lain kitu lain. Supaya urang ulah resep kana dunia engke ge Allah nu mere, benta ka Allah ya Rabbi Allahumma inna nas'aluka hubal masakin. Ilal khairat wa tarkal munkarat wa hubal masakin, bere abdi cinta ka miskin Gusti. Fa idza aradta fi ibadika fitnatan faqbidni Allah ghairu maftunin Gusti. Di mana-mana Gusti dek nurunkan fitnah ka hamba abdi mah geus beresan bae paehan bae ku Gusti abdi mah. Miskinkeun abdi Gusti, hate abdi ulah resep kana dunia. Tah, mulai. Jadi lain haju ngadadak itu lain. Penta ka Allah kayak dibere tet, kurang resep kana dunia dibere embung dagang. Mulai atawa dirugikeun ku Allah dagangna. Teu aya bisnis batur memenangnya nama henteu. Diijabah doa aing. Iki loksun deui biasa nu ka dieu. Lalaunan tapi lamun urang maksakeun lalaunan, ulah maksakeun lalaunan ngeunaheun. Tapi lamun dipaksakeun capek. Engke ku Allah ieu kos husu. Husu kurang di husu bal bisa. Mal bisa sebab rumus husu mah asal ulah aya nanaonan di jero hate husu sorangan. Husu sorangan. Sebab lamun loba nanaon di jero hate moal husu kajian di Maningkan di talian tuh urang. Moal lain kos kitu lain. Ulah aya nanaonan jeung Allahu Akbar ngeunaheun. Set. Enggak dengan berbagai perasaan anu hadir. Kehadiran Allah tekan karasa. Kehadiran Allah karasa hanya jelema nu ngarasakeunna setelah dunia ni jero hate. Geus bakal dibere nikmat bae kajen kumaha ge. Batur mah geus endek ngomong naon teh sabodo aing mah jeung Gusti Allah. Engke ge bakal nanyana ge tanyana anu ka urang deh kikituanan we. Engke ge bakal dibere ku Allah. Kebenaran si itu terhadap dirinya. Coba ge. Ngan engke lambat laun oh jaheu nyana nu katipu. Moal aya wali Allah atuh. Asli wali Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Di lain-lain ge wali asli ba wali bae. Dicemooh ku jelema wali asli ba nya nama cicing bae. Emas sakali emas di lain-lain ge emas bae. Buktina mas tono bae. Kan gitu. Iyalah nementak hati-hati orang menyikapi dunia. Wa fi riwayatin fatulhikum kama alasum. Dina hiji riwayat mah fatulhikum maka nungkulkeun ya dunia ing sira kabeh kaya oleh nungkulkeun ya dunia ing iman. Wa rawa syekhani wallahu a'lam.